Siapa poe nyimpan balon pipin dekat kamu gini. Urang dibalik ku bapak urang. Dok si bapak teh cenah kahayang balon putih. Da bapak urang puting-puting sok make balon nya urang we di pulungan. Lain balon anjing kondom gede. Pakai jeung balon gede. Dadek penghalang hamil dadek. Sok yuk. Ai ngomong apa ya Iyo kumane urang mah geus ongat. Wah hidup muat. Kali gila banget muat. Bau naon bauannya? Naon bapak urang koci. Bapak urang sok make balon, duk aku tinggi sok nyumpah, orang urang di pulungan. Ayo ji, urang kumpul, urang halung mampah deh. Kali perjalanan aya naon nah si Pamer menikmati tatangga itu mere jalan mana itu jalan nah saya menginggit itu jalan ini kaki kan itu jalan ada kuburan nyatana ye kuat buta maksa pada ngalamar ka dewi mayang asih duna lampah kuat buta wajah pawon tening kita pawates negara marga Raden Gatot Gajah Anuka Paipati turta gawe ku panengah Pandawa Arjuna. Wireh panengah Pandawa Arjuna ke sami dina waktu sair teh katalik birahi. Kapentang asmara cinta ku kagelisan Dewi Mayang Asih. Parantos kenging restu ti Dewi Singkami Nyimas Subatra. Wireh panengah Pandawa Arjuna pada ngawayuh deui ka Dewi Mayang Asih.
Raden Gatot Kaca ngadedal perdiri jika kana wiati ngampah lemah siapa medali pun Raden Gatot Kaca. Kanjeng Rama Paman Dipati Arjuna putra panjenengan Gatot Kaca Moal Padewaha ada pancen salira satungtung tiasan kaperak Dewi Mayang Asih moal warap mulang kana karamatan Dewi Mayang Asih kurang pakapan kancanamu Moga-moga we enggak pernah putra panjenengan Kanjeng Rama Paman Bibi Subadra Bibi Srikan Panggapun tersaris pada gabulukan kalau desai gabungan bibinya tujuan gabungan bibi restuan nomor putra panjenengan salam kami milari lebih karwan Kanjeng Rama Paman tiba
iya semaulah udah pawana anu apluk-aplukan sareng putrana maksudnya teh sami yang sematina waktu saya terjungkal itu siang tega kana pangan penting tega kana pinare namanya ngumun kalawan ngaruh arimau sami kaedanan Dewi Maya Kasih kalawan parantos kenging restuti Dewi Setiaragi anu mawi ngajung-jungi kepada tukang kancana unggul kajalian maksudnya semate palai garwaan deui ya dulu aing dengar Bapak Dewe dari mawas diri kuki korte kala kaputi pikas belum Bapak Dewe deh kami deui kahayang ti atuh cik geus kolot mapogir teh tong dibeakeun agehan anak disebutna puber kadua mun Bapak Dewe deui ya sararumping sadayana inohong di Bojong Rangkong pangarejana Kang Pepen Bapak Nabilasa Bapak Olot Bengkelas Bapak Nanang Hidayat Bapak Adang SRJ Bapak Adeng Alex Bapak Jaja Wijan Pangaresana Bapak Dewan Sumpi di Bandung Barat Pangaresana Bapak Wahyu nuhun gitu dek nyecep ka dewek cenah Kang Joni pamiarta wayang sareng reng-renganana sarumping sadayana nuhun Bapak Dewan macam geus aya gerentes dek dicep kasih cepot 5 juta cenah kurang puas dicep ka 5 euy oh itu kamari moal bohong dalam cenah 5 juta dek dicecep cenah ku Bapak Dewan nuhun ya Pulang
pemirsa itu masih bisa biasa ini sarang kedangan wayang garapan di dalam wawang jadi Ampung Sudarya Supados paduka samut surat kapilah patali ayah menurut lagu ulang ngaturkeun gitu lagu anu syuting nanti kesana Bapak Adeng Adek ini dupi lagu anu kabulu saya sanes laguna Patepan Sono Kintun salam solatnya keluarga besar Bapak Abbas sareng keluarga sadayana itunya kali para panitia mangga tapi itu nanti Bapak Adeng Awek ngalaguna Patepan Sono Saresena dina lagu Patepan Sono anu syuting nanti Kang Joni pamiarta wayang golek Rubina hoyong di Pangkalimentit dina laguna leungit mangga itunya urang ngaturkeun kalian kitu salam kanggo kasadayana utami ieu anu nonton di ieu desa Iri Mekar gitunya di Bumina Bapak Abbas keluarga Rubina jeung mangga wilujeng saunatnya kapan dan sekali itu wilujeng menempuh hidup baru. Lalu tiba yuk pemirsa nyawasan di kesana Bapak Adeng Arif dina laguna Patepan Sono wilujeng wengi wilujeng nada nukeun